Pamajikan pusat geser ke pojok cek salakina. Oh nah kamu di mana? Cek pamajikan aku di pojok salakina susah sosor dengan bibir. Lain bibir lu kacium congor ranjang lu kasrogot. Tawaran salaki ibadah betul. Mun bisa mah bu nekes jeung salaki. Campurkeun lemari cokot minyak anu pang mahalna, cokot minyak pang seungitna, semprotkeun kana awak anu bau teuing. Ieu mah nekes jeung salaki bu cucurut sia mah. Cokot minyak semprotkeun kana awak. Beakeun didinya. Hutang deui isu. Warima panusim kredit ulah-ulah minyak kasempak-sempak di kredit. Mayarna sok we 1000. Kredit macan lunas sempak mah jebol. Mana jebol ambeng deui. Dipoekeun dihareupeun imah dicium ku kebo pae tak kebo. Maka mudah-mudahan dengan memperingati maulidnya baginda Rasul, ini tanda bukti bahwa kita cinta terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Karena Rasulullah punya janji, dan janji Nabi gak pernah bohong. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak nanti akan duduk bersanding bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu. Insya ibu cinta ke Nabi cinta. Ibu cinta ke Nabi cinta. Cinta ke Rasul, cinta ke Islam, cinta ke kula. Kata lu ngomong cinta kuat malik cinta. Maka setelah kita mengucapkan bahwa kita cinta terhadap Nabi, kita buktikan sejauh mana kecintaan kita terhadap Nabi, betul? Karena cinta itu tidak cukup dengan sebuah ucapan. Cinta itu butuh kepastian, bos. Ngaku cinta mah gampang, betul? Yang jadi masalah, cinta kita diterima atau kagak. Maka ketika kita mencintai seseorang, kali-kali orang tersebut tidak balas cinta kita, itu namanya cintanya bertepuk sebelah. Maka ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maaf, sakitnya tuh di sini masih terasa sampai hari ini. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, cinta itu butuh pengorbanan. Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban jangan bercinta. Mending jomblo seumur-umur. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Cinta itu butuh pengorbanan, betul. Pan dibedakan ke ulama, lau kana hubuka sadiqal aqota, lamun benar-benar aku cinta pasti akan mengikuti orang yang ia cinta. Innal muhibba lima yuhibbu maudi, sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai pasti akan mengikuti orang yang ia cintai. Artinya mun bener ngaku cinta sok daek nurut jeung nurut, sok daek nurut jeung nurut. Contoh si Marjuki bogo ka si Markona, pasti naon nu dipentak ku si Markona diturutkeun ku Marjuki. Naon sebabna? Lantaran Marjukina bogo ka si Markona. Cek si Markona teh Marjuki tolong bawain neng bakso urat 2 mangkok. Naon jawab Marjuki? Tenang neng, demi cinta akan neng, jangankan bakso urat, bila perlu bakso yang 2 kasih. Cinta. Bo, ibu baheula keur parawan lamun datang malam minggu wakuncar waktu kunjung pacar. Kabogoh ibu rek among malam minggu, bu ibu asar kene geus bebersih. Awak di sabunan, bener teh. Laju panawe mah sabun rupa-rupa aya cincuy. Aya sabun pepaya, aya berenuk. Halis di hideungan make latulis, latulis pensil 2B. Pipi ditambal make wedak. Aya nu make wardah. Aya nu make panbo. Aya nu make pipa. Eueuh pipa paralon ditanjemkeun. Cinta, betul.
Bahkan terkadang maaf loba jelema nu nurut keneh ka bogohna ketimbang nurut ka indung bapana, bener tah? Loba jalma di zaman ayeuna nurutan keneh ka bogohna ketimbang nurut ka indung bapana, bener tah? Kadang-kadang di kita kolot mah loba nolakna. Ceng coba alapkeun para embe, jukut geus beak, naon ngajawabna? Marera rera 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 rera. Bener tah? Bener tah? Makanya lamun orang bener cinta terhadap Rasul, ngaku cinta ka Nabi, ikuti apa yang diperintahkan Nabi. Mana ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa semata-mata Allah nyiptakeun jin jeung manusia terkecuali kita ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Tanda bukti jelema nu bener cinta ka Rasul, cinta ka Allah, manusia tersebut daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Insya ibadah naon nu kudu urang laksanakeun? Ibadah anu paling terpenting adalah ibadah sholat jeung ibadah ngaji. Insya sholat baik to ngaji to beres, ngaji baik to sholat sarua jeung bohong. Karena tujuan daripada ngaji pikeun ngabebener ibadah sholat. Makanya selesai maulid makmurkan majelis taklim, betul? Betul? Bu, abdi rek nanya jawab sing jujur. Pengajian bapak-bapak di dia malam naon? Hah? Malam Jumat mun ngaji bapak-bapak aya sakieu anaya. Anjan aya ge aing mau percaya ieu. Bapak-bapak ngaji paling jago tujuan eta gediukna geus seragam. Anu geus dengdek bae. Anu geus ngadupak gelas bae. Anu geus huluna ubus bae ka jero samping. Makanya pengajian mah di akhir zaman rame pengajian ibu-ibu, betul? Ibu-ibu mah lamun ngaji rame. Oh, saking rame-ramena eta di jero majlis ngobrol kok opat rombongan. Rombongan jelema beungar ngomongkeun anting jeung geulang. Belah dia ngomongkeun ngabesan. Belah dia ngomongkeun tani. Ngini-ngini opatan ngobrolkeun panyakit. Cek nu hiji teh mah suku asa segede lodong. Cek nu hiji teh mah hulu burak tak ka ka bawah modang ngono. Laju cek nu torek teh mah ceulidak dengkek teu ka dedengean. Geus kitu hujan aya gluduk beledak. Eta nu torek ngikut ka baturna. Sia mah ngaji batuk bae. Makana nu torek mah geus ulah dibaka majelis taklim ribet. Nu torek mah baka gedung MPR DPR nah demo. Berdiri dader orang ge kudu torek mah teu kadengieun, maju dak maju. Atuh ulah jelema jeung kana torek mah kuntilanak bae ge nyerah. Kuntilanak jeung sieun nu torek datang serak-serak teh sieun betul. Makana ngaji ulah sampai ditinggalkeun insya. Heuy, ulah ribut atuh. Heuy. Makana pengajian mah di akhir zaman ibu-ibu rame, betul? Betul tak? Betul tak? Dan cuma kadang-kadang mang ibu-ibu eta lamun ngaji asup ka majelis taklim lain nyeleukeun ustad maca kitab kalah culak-cileuk nyeleukeun bigang batur. Barang balik datang ka imah salaki jadi sasaran, lawang dikebrugeun. Meja didupak, dua asbak nganclong gelas pecah. Ditanya ku salakina, mun atau kunang sebalik ngaji mamarahan. Dijawab ku si Mumun, ari risin, kami ari risin. Atau kunang sebalik ngaji isin, dewek mah moal nyaho. Atau mata kain nanya gayang nyaho pugus. Atau jing kami kak otomatis talim kita diuk di jero. Bu di jero rombongan orang kaya kabeh, rombongan pamajikan bos kabeh. Hari gitu langsung hubungan aja bos. Jelek bikang batur. Hari gitu bikang batur mah bohongna ge dicekek, leungeunna ge dicangcang. Oh berarti siang dicekek ka dia nyekek boga salaki ngartina korong. Cek salakina keun keng ngocel heula. Nu koneng.
atuh engke karuyuk heula nu teuas ka Udin nu teuas atuh engke nyar batu kali heula boga salaki bodoh kongkorong koneng nu teuas 70 gram cek salaki atuh neng duit di mana sakitu atuh jadi lalaki kumaha beka maling ke ngagarong ke. Makanya punten selugu apapun seorang suami ketika sudah dikompori oleh istri akan menjadi maling kelas berat, akan menjadi koruptor kelas kakap. Betul apa betul? Pamajikan mamang letik cinggir tapi bahaya. Orang mah lalaki gede jempol naonan. Lalaki menajan awak jangkung gede, buuk racuk mata belok kumis baplang percis kos hordeng warteg. Kusalah ku pamajikan mah diteureuy bener teu? Pamajikan meletik cinggir tapi bahaya. Orang buktikan lamun suit cinggir jeung jempol mana menang? Cinggir. Makanya ibu-ibu itu senajan makhluk Allah anu paling lemah. Tanagana lemah, fisiknya lemah, tapi hebatnya ibu-ibu bisa mengerjakan pekerjaan di satu tempat. Bener tuh Bu? Salaki orang lamun mager bae. Lamun macul bae. Lamun ngecat bae, betul tuh? Tapi jolo ibu-ibu leun kencang ngelek anak, leun katuhu ngagoreng lauk, suku ngepel ngagoesan ubin, sungutnya rotos ngarekanan salaki. Eta lamun geus marah ka salaki ditunjuk-tunjuk di lawang hareup datang ke lawang tukang. Salaki mundur manehna maju. Salaki geus ngagoler ditunjukkeun bae. Kadenge kok kula disampeurkeun. Assalamualaikum. Salam, kau Ustad. Mang. Ieu mamang jing kadengena rumah tangga pasea bae. Mohon kau Ustad. Buka pamajikan teh kabeneran. Unggal poe ngajakna pasea be kau Ustad. Lain ye pasea mah unggal poe jeung pamajikan. Unggal poe kau Ustad. Pamajikan kula mah sapoe be teu pasea gering kau Ustad. Ulah jeung kula jeung bebek be jadi pasea. Ayeuna giliran pamajikan ditanya ku kula teh pun ka Ustad ieu teh kadenge rumah tangga pasea bae jeung salaki isin ka tatangga teh tatangga mah ditukang ngaromongkeun pasea unggal poe anakan unggal taun naon ngomongna jo Ustad sabenerna mah kami mah nu pasea mah luhurna hendepna mah damai lain ieu teh pasea jeung salaki unggal poe ka Ustad boga salaki mungkin kebal mungkin teh jelas anak lu ya usaha teu beku ngilu jeung baturna jadi kenek ragak bae dagang cendol tabur bae boga sawah sapetak ini jual pake modal ngawarung aju kuari ngawarung na bangkrut jasa laki kula mah salah anu meuli salah teh kembalianana makana yuk melalui peringatan Maulid ya Rasulullah makmurkan majlis taklim insya Allahnya. Kaduana didik urang anak-anak urang karena pendidikan agama supaya imanna kuat, supaya agamana kuat. Betul apa betul? Betul apa betul? Minimal anak bisa maca Quran. Satu kebanggaan lu jadi kolot ketika hirup di alam dunia boga anak bisa maca Quran. Ketika orang bersakarat aya nu ngajikeun insya. Ketika orang geus maot kuburan orang aya macakeun Quran insya. Sementara di zaman ayeuna maaf jelema kuari salah balilahan wali songot diudak-udak Banten datang kalacak sementara kuburan indung bapana can pernah ditong-tong acan. Betul apa betul? Ngomong nama hayang menang karomah, ngomong nama hayang menang ridho Allah, dek di mana datang ridho sementara nu boga ridho nak ditinggalkan. Betul apa betul? Ridho Allah biridho walidain, ridho na Allah karena ridho na kedua orang tua. Allah bisa ridho lamun kalau orang ridho, Allah bisa murka lamun kalau orang murka. Naudzubillah min. Makanya hirup lamun hayang berkah jarahan indung bapak. Betul? Iya mah orang kadang-kadang aya jarak ka kolot lobaran doang. Eta ge teu diuk-diuk acan ya baju besi kotor, bener teu? Jarak ka kuburan kolot ngaroi mawa ustad.
Ustaz mah hadiah puji anaknya menang tuh mau penan HP. Langsung nyen status lagi jarah guys. Dipoto kuburan abahna cekrek. Upload tina status. Mudah-mudahan almarhum bapak saya diterima di sisi Allah. Cek abahna di jero kuburan. Woi ulah sisikeun katengahan ke seutik mah. Ayeuna mah tadi mana nu diomeh HP. Bener teu? Jendela dunia sudah ada di genggaman kita. Kamera pindah ke HP, koran pindah ke HP, bank pindah ke HP, kabeh aya dina HP, bener. Bahkan jelema kuari loba keneh nyelekeun HP ketimbang nyelekeun kana Al-Qur'an, beneran. Betul tidak? Ka hareup HP, ka dapur HP, ka ngising-ngising mau HP. Ini ngising mau HP. Datang ke WC langsung jadi status. Doainnya semoga lancar. Orang ngising tuas. Makanya didik anak karena pendidikan agama insya satu keuntungan. Kurang hidup di alam dunia. Boga anak soleh jeung soleh. Insya. Mudah-mudahan anak kurang sing soleh. Mudah-mudahan anak kurang sing salolehah. Mudah-mudahan ia lembur sing barokah. Jaga perkumpulan orang iya sehingga jadikan saksi turunna syafaat junjunan orang Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Asraqal badru faqtabat minhul misla husnik wara qatu ya wajah sururi Allah ya salam ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Mudah-mudahan orang jaga baik kiamat kenging syafaat, amin ya robbal hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin sakieulah cacaan disimpi bados kaduana kondisi kulana hiji kurang sehatnya hapunten geuli bisi atutur saur nu teu kaukur ucapan nu teu akur jeung muqtadal halna abdi pada dihapunten kasadayana ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus cingkar ulah kah? Geus ja. Ka mana? Ka mana? Ka ditu ka landeuh. Spill. Pras mana di mana, Kang? Lurus badai. Oh gitu.